kulawargi anu sakinah mawadah kata rahmah. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Anu tangtosna hadirin pamugi doa insana Allah dina dang tayuna sama pawasna sing saingalna di paparinan kaparcankenan ku Allah Subhanahu wa taala ku ngalangkungan murang kali anu saleh tur saleha. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Atau sumangga geulis geura lengkahkeun sampean hidup geura caketan caroge hidup. Sumangga kasih geura dicepeng panangan bojo hidup geura dicanda kana singgasana raja ratu sehari. Karena roh ke nyawa serta hidup bisa bergerak ke alam dunia. Gelis kasih semoga gelis kasih geura dicepeng panangan ibu hidup sewang-sewangan bari suhunkeun pangjia doana bari suhunkeun panghampurana. Gelis kasih abdi rumaos salami abdi musa ukur nyusakeun ka mahu kita oge abdi rumaos abdi tajan tiasa janten kabagjaan kabama janten panghalang kana lengkah abdi tarik jangkar geura ngambah sagara rumah tangga. Gelis kasep atuh gelis kasep tanda tawis kanyaah hidup kanu janten ibu kalaya nyebatkeun bismillahirrahmanirrahim geura disun geura dikecup kening mamahna. Gelis kasep sumangga gelis kasep dikecup heula kening mamahna ditahan heula. Gelis kasep ditahan heula sumangga gelis kasep dirangkul mama atuh gelis kasep tangtosna dikawit ayeuna hidup parantos kagungan ibu anu munggara tos aya di alam pawanangan sing tiasa di paparinan tempat anu pangsae-saena gelis kasep saupami tadi hidupnya luhur dina pangkona hidung mah tunggul rahayu bapak mah tangkal darajat. Gelis kasih saupami ibu hidup nikahnya gelis kasih tapi hidup sing yakin eta sanes tanda ramah hidup nikah ngewa ka hidup tapi eta tanda tawis kanya
Tiramah hidup sewang gelis kasep kita oke hidup sing bisa ngededelan doa kanu jantan ramah terus nanti kawit ayeuna hidup doa siap sasaran dina saneskeun amin amin ya Allah ya rabbal alamin semoga gelis kasep tantos sadayana oge parantos undinganya bagi panginten semangat tiasa diawaskeun heula dina manahna sewang-sewangan mohon namun sepados dengerangan karena kautamian kalayan nyebatkeun asmana Allah Subhanahu wa taala mungkin dina hitungan katilu tiasa dikawitan ku ibuna ti panganten tiasa masrahkeun ka dedeuh anu mana mangrupi nasi nu aya dina pananganna tiasa dipasrahkeun kana jantan murang kalihna atuh Bapak Ibu hadirin sadayana urang sami-sami kawitan ieu prosesi sungkempangan punten prosesi huap lingkung kalayan nyebatkeun asmana Allah Subhanahu wa taala bismillahirrahmanirrahim dina hitungan kahiji 2 3 mangga dipasrahkeun ka murang kalihna ibu disuapkeun ka murang kalihna bismillahirrahmanirrahim ditahan ibu mohon ditahan alhamdulillah oke kanggo nu salajengna sumangga posisina tiasa dilironkeun kanggo ibu tiasa geser ka pangker kanggo bapak tiasa nyaketan murang kalihna pa kita oge bapak pangintennya anu mana panginten kalayan disakseniku palawargi sadaya bapak ibu hadirin sadayana urang sami-sami sakseni kalayan nyebatkeun asmana Allah Subhanahu wa taala bismillahirrahmanirrahim dina hitungan kahiji 2 3 maka dipasrahkeun Pak ditahan heula sakedapa ditahan alhamdulillahirabbil alamin kanggo salajengna bapak kali ibu tiasa calik deui dina tempatna sewang-sewangan mohon alhamdulillah ayeuna mah mangga papayun-payun heula mohon sumangga gelis kenapa payun-payun heula geura silih teuteub heula cobi nah bet alim neng kan atosah bet alim cobi diteuteup heula ditinggal heula si aana neng tos katawis neng kita oge cobi diteuteup heula bojona ditinggal heula bojona tos katawis kumaha katawisna alhamdulillah gelis sanatenya anu mana ke aya istri nu panggelis-gelisna selain ti nu janten bojona nya hawa tos panginten upami tos tuang teu mahnya pilih abdi ke di baledog ku panganten cobi gelis kasep dicepeng heula kanggo cayeutna mohon cobi tiasa di pilarian posisi anu raos-raosna sami gelis kasep dina hitungan katilu cayeut nu aya dina panangan hidup duaan tiasa dinikmati ku hidup duaannya kalayan nyebatkeun asmana Allah Subhanahu wa taala kalian nyebatkeun bismillahirrahmanirrahim dina hitungan kahiji 2 3 maka dieut gelis kasep teu ragu sok we dieut nah bios paantar saalim madatos jantan mahromna dieut dicepeng sedatana bilih sesah dicepeng gelis sedatanana mohon dicepeng sedatanana sok pilarian posisi anu pangraos-raosnya atuh saur teh saur si neng launan si neng teh kabagian neng disedot sanes ditiup pada ditamihan deui pada ditamih deui cayeutna atos wae alhamdulillah cobi ditamut heula gelis kasep anu mana alhamdulillah panginten kanggo rangkaian adat mungkantun prosesi sawer panganten anu mana panginten sumangga kanggo peralatan sawer pangantena supados tiasa langsung disayogikeun wae mohon ka kulawarga besar antawis 2 panganten bogilih aya kadeudeung pikeun para tetamu ulman sadaya dan ieu saurang teh seueur pisan hadiah anu mana mangrupi TV 2 pintu aya radio berwarna sareng aya kulkas 14 in anu mana tiasa dilironkeun Bapak Ibu hadirin sadaya dina panjangseun sawer panganten sejak di kawitan Balumbung agung rahayu ruminjing manjing wa raica
pangajian padung dengan jeung usipna pangancikan. Tacan ibu masih kena ayat tilu lemar deui, masih kena ayat 10 menit deui ibu, sabarnya. Nyamoyan di pemoyanan papa anggi jeung urang dawi anu kan bener ngaraja madep kadaya ka wangi. Amin ya robbal alamin. Mugi Gusti nang tayurungan. Tak acan ibu, tak acan maka diawurkeun. Pama pajengna nyuhunkeun ditutupkeun heula geulis. Urang sami-sami kawitan ku panganten. Atuh di kawitan kalian ngadasakeun asmana Allah Subhanahu wa taala geulis kaset hitungan 3 saweran anu aya dina pandanganna biasa dialungkeun ka pangkara. Teu waka ibu. Orang sami-sami kawitan ke panganten kalian nyebatkan bismillahirrahmanirrahim dina hitungan ka 1 2 2,5 dasar ibu kalem si ibu di rumah kamu main kayak MC udah tadi. Sami-sami kawitan dina hitungan ka 3 mangga geus kaset dialungkeun. Atau mana ibu bapak biasa diawurkeun awur sawerna diawur sawerna awur ngawih tara diawur. Oh ini rumah desa raja. Alhamdulillah Bapak Ibu hadirin sekalian. Naon ibu yang bagian MC atuh pilih bade. Tah eta aya mie gelas, aya mie lumayan kan ka tukang baso. Ieu kalau pengantin tak akan tekenging waka kepala minang nyuhunkeun di payun heula nulis kaset. Nyuhunkeun di payun heula. Ulah buka sanes ku abdi kita dulu. Hitungan katilu kalau palatna biasa di tijak waan anggekeun anya. Cobi urang sami-sami kawitan dina hitungan ka 1 2 3 mangga di tijak a. Alah imah telas saya nu nyayogikeun ieu alhamdulillah tos. Naon ibu bitu eta napi bucat. Bitu senanya oh pepes ngerekek upami anu bucat naon ibu balon tong ka mana wae ibunya. Kalau resan pangintennya dina panangan syukur aya kendi cobi dipegang tekeng masakan atuh akan tos gaduh masakan mah. bawahna tah etanya cobi gua dicepeng oge ieu na. Mohon ieu teh panginten mangrebikeun siloka saupami saur sepuh maneng pangintennya teh kenging getas harupateun. Mohon jantan upami aya anu lepat teh kenging silih lepatkeun oge bobilih aya anu nuju dina kaayaan emosi kada aya anu tiasa ngaredamna kada aya anu tiasa niiskeunana geulisnya. Mohon cobi adik palih dia diangkat deui saalit neng cobi tiasa diduruk heula ayeuna non harupatna upami tos kabeulem tiasa ditiiskeun ku aa tiasa dilebetkeun ku aa nya kalau rasan dina lebetkeun di ieu tos disayogikeun cai janten silokana bilih masih neng menuju panas aa kedah tiasa ngaredam kita oge sauwihna nya cobi neng kalian libatkeun bismillah diduruk etana harupatna diduruk neng dugikeun ka hurung asal teu ngabebela neng hawatos ieu dekorasi. Atas kaduruk cobi bismillah adi lebetkeun dilebetkeun ditiiskeun dilebetkeun sok sing jero alhamdulillah kumaha raos ngalebetkeun
Alhamdulillahnya tapi ditamun tela ieu kendina dipegang harupatna kedua aneng dicanak harupatna. Oh. Nah, cobi posisinya dikiekeun hitungan ka 3 payunan neng payunan gitu oge payunan hitungan ka 3 harupatna dipotongkeun teras dialungkeun ka pengker. Namun amat saupami tos dialungkeun ka pengker tekeng ditinggal deui janten naon rupi laku-lapah anu awan teh kedah dipiceun tekeng dugikeun ka kalampahan deui. Mohon kalaya nyebatkeun bismillahirrahmanirrahim dina hitungan ka 1 2 3 potongkeun dialungkeun ka pengker dialungkeun alah tasnya saya nama itu ka pengker tekeng ditinggal deui nya. Mohon cobi dipegang handapna ku 2 ku bungkul handapna nah alah si neng pinterannya pemasakanna ya Allah. Dua nana neng cobi di handap bola posisina mungkin hitungan ka 1 diangkat kendina hitungan ka 2 digeolkeun saalitanya nengnya. Mohon hitungan ka 3 namanya dipepeskeun. Mohon cobi orang sami-sami kawitan dina hitungan ka 1 diangkat kendina ka luhur 2 digeolkeun sok sing enakeun cepet aku ngageolangan sakali sok sing enakeun sing lami aya Allah kunaon sok tekeng wakareng saya digeolkeun lah sing raoseun dinikmati sok nikmati kuduaan nikmati goma neng raos ngageolan neng. So urang sami-sami kawitan dina hitungan ka 1 2 ditahan 3 mangga dipepeskeun 3 pepeskeun alah masih kena ragu tekeng ragu langsung pepeskeun anyar sing iya pokokna mah sekuat tenaga dipepeskeun. Cobi urang sami-sami kawitan dina hitungan ka 1 diangkat 2 tahan 3 pepeskeun alah masih kena ieu nya teu acan naon saorna ibu pengalaman tak acan iya nya tak acan pengalaman kemakan atos akarna oge cobi hipo mohon nyuhunkan dipangnyaigikeun bata upami teu aya bata wios kana masaka ahenra oge. Nah kumaha cenah cobi dipegang di kedana urang sami-sami kawitan dina hitungan ka 1 diangkat kendina 2 ditahan 3 pepeskeun alhamdulillah tos ducatnya. Cobi mana masakana aya teh urang bilari mana masakana di masakana teh aya ieu teh macelang ka mana gini naon atuh ibu kalau sina aku masin leh ditaong neng katawis teh si aana. Cobi ditaongkeun deui neng taong ditaong alah cobi tos ditaong neng cobi diangkat masaka kendina diangkat sing luhur cobi bari ditinggal neng ditinggal eta masaka kendina ditinggal ta bapak ibu nu si atas sageung kieu. Alah alhamdulillah atos atuh neng buang tekeng dicecepeng da kieu mah magangna nu sanesnya. Alhamdulillah bapak ibu hadirin sadaya acara kita